Raden Bima. Iya nggih. Nyanak gada ti karaton Astina bari lumpat keluar ngarawe gada. Ayo. Duh. Lamun bener-bener dek ngepung wakul buaya mangap aing mau ngejat satunya beas. Ansur lebur papan kari tulis demi nangtungna adil jeung bener. Ayo. Ayo maju dang Berlin. Tati Wirata nyalira kaya Astina Unirahangan dika Bima Bagea Bima Duh. Nuhun Iyu Bima ti iyu Lores atuh Gampung Agung ini. Pantes awakna sanegul kieu ieu Wah, beneran atuh. bagi hawamu aku terima jeung saha Bima sorangan kumaha dulur-dulur nu sejena salamet aya naon Bima naon aya naon duh pemen tenang Ulah gemper lah. ulah gila komak tenang anak king ngagos Ulah hariba. coba gerak pedar bejer beas ulah di dinding kelir genang siloka ulah gerak pedar sacara basna naon Bima nyaritakeun naon Wah, eling teu itu karaos. hah tenang 13 tahun anu geus kaliwat janji naon Cik, dina perjanjian teh kumaha harita. janji naon duh wah Nagara Amarta nu diborohkeun ku lanceuk aing kana main dadu Kageuling. bakal dipasrahkeun deui tapi Pandawa kudu ngaliwatan hukuman 12 tahun bener ya malahan ditamahan satahun nyamur ulah kapangi aing sadudulur nyamur teu kapangi janji anjeun bakal dipasrahkeun di Nagara Amarta coba minta supaya buru-buru pikeun pangbalikan Pandawa Amarta balikeun deui ulah kasep ulah omat ulah benang digos tong dibikeun Lebar. Bima anda apa denge ku anjeun ieu jeung tibatan kaula mikeun Nagara Amarta anu kaula hasil tina main dadu leuwih hade ansur-ansuran kaula wis garam-garam oge da geus ompong ayeuna mah Lamun mau mah geus eueuh siungan. Yudhistira ratu ngan ukur kari urutna raja ukur kari ngaranna Narpati ukur sesebutan Geus eueuh siungan. dek minta bantuan ka saha dek koalisi jeung saha ngan ukur galatak kulutuk limaan dari tah batur teh kudu diburuhan atuh Duit di mana? Atuh kudu diburuhan tong dipasihkeun nger anak king moal bisa dipasrahkeun Nagara Amarta ai janji mah baheula kaula waktu janji teh keur nginum keur mabok coba aya raja mabuk wong edan pantes coba dek nyieun tindakan naon maneh ayeuna di nagara minta supaya aing jogo jeung Sisiudana turun nu sejen ulah pipilueun urang okopi galan pati jeung aing samodarna jeung aing bener lah paman Ki Senopati iya punten Sri Paduka Cik Rai Tulungan tenang pembunuh bayaran nih bela ilmu bayaran ya. hei sahasia
anuges dilantik Kaula salaku Senopati ngaran Kaula Jara Sabda Gusti Prabu geus mersayakeun ka kaula lamun nagara Astina aya bancang pakewuh naon bae tah mau ngamuk ke Jameta teh bagianana tah ieu banteng Astina dina waktu ayeuna edan sia nyelak mereka teh. Nyelak mereka. saya mau ngamuk ke Jameta teh eta saya anakan nonyoknya ada engap ya bener-bener sia jadi tangan kanan Duryodana coba orang patut tunggalan jeung aing di luar sia kurang ajar ayo pada pindah Ayo maju. oke tenang para Kurawa pada disiapkeun hai Citraksa Dumaraksa Parto Maro Biru Paksa Daruk Citra Luk Citra Somat Citra Yuda Boma Wikata Jaya Wikata inggih kula ya si Bima Kepeng Wakol Buaya Mang kula Tanah ludang. Antari ralaman. Alam. Tinggalaka awak. Satu marah. Satu mati. Jama marah pandangan lawan. Raden Bima nyanak gada ti karaton Astina bari lumpat keluar ngarawe gada ayo doh lamun bener-bener dek ngepung wakul buaya mangap aing mau ngejat satunya beas ansur lebur papan kari tulis demi nangtungna adil jeung bener ayo Ayo maju dang Berlin. Ayo dang Ari. Ningalaka. anda apa kurang ajar sia geus eueuh sihungan aya mah gede hulu oge kurang ajar wah Raja Amarta geus eueuh naon-naon geus eueuh simaan ayo edan sia woi iyo woi Ayo mangkata. Ada patur. Kan suana dong diajak. woi woi Ayo anak. Bang megahkan lawan. Bawani. Dan guyur ada. nya ge mawa gada moal sieun aing mah eueuh turunan ti dituna aing kudu ngejat kudu kitu dah kurang ajar Oba turunan Oba desain ku gada sorry ai lieur aduh ayo kepok hei galandangan doh jor-jor ka negara Astina sia kurajar Raja Kaboga eueuh kagablek ayeuna mah deuleu bangsat